sawe jalma sholla nu maca sholawat itu man alaiya ka kaula sholatan kana hiji sholawat sholla maka maparin rahmat sa Allahu Allah alaihi ka itu man biha kusabab itu sholatan asron kana 10 roha parantos ngariwayatkeun hukana itu hadisah muslimun imam muslim dina yadara 178 meretelakeun maca sholawat ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi ngadaukeun sawae jalma anu maca sholawat ka kaula teu loba hiji beges Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad teu loba maka Allah bakal maparin rahmat ka eta jalma kuwasilana eta sholawat kusababiana eta sholawat asron kana 10 rahmat. Jadi hiji jalma maca sholawat kana hiji sholawat menang 10 rahmat. Lamun nyaritakeun rahmat mah mun nyaritakeun kautamaan mapan eta bakalna menang 10 bahkan Kangjeng Nabi parantos ngadaukeun deui sawe jalma anu maca sholawat ka kaula hiji sholawat maka bakalna dihapus 10 dosana diangkat 10 darajat kalawan sababia daek maca sholawat dihapus 10 dosa diangkat 10 darajat. Sholawat mah kajen teu pati bener macana oge pasti bakal nepi bae tepati bener macana tapi bakal baik. Sanajan tepati bagus lagamna pasti bakal napi baik. Tak kautamaan sholawat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda ma min ahadin henteu eta tetep ti hiji jalma yusallimu anu maca salam itu ahad alayya ka kaula illa radda angin ngabalikeun sa Allahu Allah alayya ka kaula ruhi kana ruh kaula hatta arudda dugi kayen ngajawab kaula mutakalim wahdah alaihi kaitu man assalama kana salam roha barantos ngariwayatkeun kana itu hadis Abu Daud Imam Abu Daud tepati-pati hiji jalma muslim maca salam ka Kangjeng Nabi mendau Kangjeng tepati-pati hiji jalma muslim maca salam ka kaula angin Allah ngabalikeun kana ruh kaula dugi kayan kaula ngajawab salam ka eta muslim matakan jauh-jauh hari pangarsa abang ngandaukeun sing nepi kayakinan nalika salat maca assalamu alaika ayyuhan nabiyyu tak ketika orang maca assalamu alaika ayyuhan nabiyyu Kangjeng Nabi aya di hareupeun sing yakin nepi kadinya contohna tadi salat assalamu alaika assalamu alika salamatan ka eta muga tetep Kangjeng khitabna mufrad mudzakkar muannas. Jadi ketika urang maca eta kemudian teu ngayakinkeun Kangjeng Nabi aya di hareupeun
atuh meureun naon-naonan salatna ari nu dibaca na assalamu alaika kudu aya hareupeun ari nyebut ka mah kudu aya di hareupeun namun aya nyebut ka udah mana Allah dan mata kumaha teu saya ngahadirkeun Kangjeng Nabi hareupeun secara jasadnya tapi ruhna mah hadir pangeuning teu kadeuleuh buta urang mah buta mata hatena balik deui ka ieu ketika urang maca salam ka Kangjeng Nabi maka ku Allah ruh Kangjeng Nabi teh set diturunkeun ka hareupeun urang eta aya dari dan nepi ka hatta arunda alaihi salam nepi kaen kaula ngajawabkan eta salat Kangjeng Nabi ngajawab waalaikumsalam naon urang teu kadenge atuh salat ge malawu moal kadenge kahijab katutupan ini sebenarnya aya Kangjeng Nabi nah eta kudu nepi kayakinan nalika maca salam ka Kangjeng Nabi yakinkeun Kangjeng Nabi aya di hareupeun Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aulan nasi di yaumal qiyamati agatharuhum alayya sholatan kana lapan aulan nasi bi yaumal qiyamati agatharuhum alayya sholatan aulan nasi ari pangutamana manusia bi tetap nunggu kaula yaumal qiyamati dina poe kiamat aktsaruhum eta anu panglobana ti itu nas alaya ka kaula naonana sholatan sholawatna rawa barantos riwayatkeun hukana itu hadis At-Tirmidzi Imam Tirmidzi pangutamana manusia mungguh Kangjeng Nabi dina poe kiamat saha eta Kangjeng aktsaruhum alayya sholatan eta beta geus nu panglobana maca sholawat saloba maca sholawat eta bakal jadi pangutamana manusia dina poe kiamat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusolli alaihi al-bakhilu ari jalma anu koret man eta jalma dzukirtu anu disebut kaula dzukirtu anu disebut kaula indahu disandingan itu man palam yusolli pakna tartib ittisal palam yusolli teras teu maca sholawat itu man alaya ka kaula rawa barantos ngariwayatkeun kana itu hadis At-Tirmidzi Imam Tirmidzi al-bakhil ari jalma anu koret naon ari koret teu daek mere kunu aya dina dirina baik tina kabogana harta bandana atawa tanagana pamikirana dan lain-lain sebagainya nu aya di dirina teu daek diberekeun ka batur eta koret ari eueuh mun disebut koret aya jalma teh dikobong luntang-lantung tara mere udun isi kunaon tara mere udun tara meuli udun teu boga duit bener teu boga duit tah eta mah lain jelema koret tapi jelema miskuer jelema naon cenah mun nyaritakeun jalma koret ngaran geus koret es komo aya budak leutik koret mah leuh oh aya budak leutik masih kena can stabil nafsu
asal geus balik koret teh temen geus rada teuleum geus rada teuleum ya jalma teh sakumaha geus caritakeun koret teh kabagi tuluy aya nu koret merepet anu koret merepet jepret jalma nu koret kabatur koret kadulur nama kakeluarga nama kabalan nama kadiri nama bageud eta masih kan isuh koret sebab aya tedek mereka batu anu koret merepet emang merepet di siklus teh beki leutik koret ieu mah ulah boro-boro kabatur kadulurna kababaturana katatanggana kakeluarga lagi koret ngan kadiri nama jadi mun jeung dirina mah rek jajan sakumaha lobana ge jang sorangan ieu rek balanja sakumaha lobana ge jang sorangan ngan lamun keur dulurna keur keluargana keur babaturna rada aya mu anu koret merepet jepret ketemu ulah boro-boro ka dulurna ulah boro-boro ka keluargana ulah boro-boro komo ka batur ka dirina sorangan ngitung keneh duh aing asa lebar cenah mendudut teh ceuk cumur ngeuwah ngudu deh ceuk jiwana gelut sorangan teu ngarti teh gelut sorangan ngantuna rupa-rupa jalma anu koret nu kos kumaha si jalma anu pangkoretna eueuh deui jalma nu pangkoretna mah jalma nu ketika ngadenge ngaran Kangjeng Nabi disebut kemudian malah teu sholawat ka Kangjeng Nabi tah eta mah jadi ketika ngadenge ngaran Kangjeng Nabi kemudian teu maca sholawat ka Kangjeng Nabi eta jelema koret kaasup koret